komedi, cerita sehari-hari yang bikin happy. Jangan dimasukkan ke dalam hati, karena ini adalah sebuah komedi. Mari kita happy bersama Dewan Komedi. Mari kita happy bersama Dewan Komedi. Kak, itu gawe Yuk, yang jajan. aja tuh. Nggak jajan. Eueuh, Tahu. eueuh duit, Ah, api mana mah boga duit. jang kuota ge eueuh. Bahagia we kos urang atuh tinggal nganggur oge. Naon euy? Ka dieu lah kanap, Ka mana? hanap. Nombat mana? Teuing ku naon nya euy? Si eta mah biasa awewe juga nama. Oh, eueuh mah awewe. Bakat si itu mah hayu ka awewe wae. Ku urang doakeun sung putus ya. Ulah gitu mana teh tuh ge bahan mana? Halo sayang. Ada apa nelpon? Kamu udah makan belum? Sama apa? Oh, sama seng walu. Kamu jangan makan simet, bancet, ya, sama suike. Kamu harus jaga pola makan kamu. Aku disuruh mama dulu beli tarasi. Udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Orang ek balik kelanya. Ka mana? Ka imah heula kedeung. Ek naon? Teuing ieu di tita kolot telah sakedeung. Eunam. Beli terasi udah melihat di HP. Si ayang minta putus. Si ayang tega mutusin aku gara-gara beli terasi doang. Bacang? Kunaon? Jadi beteung. Tuh, Kunaon atuh nyepang beteung? aku udah daun. Maneh mah nyeri beteung ieu mah kamari ngadahar limusnya. Tuh, Barsemannya. mau Barseman cicing, ngabatasan cicing. mau aku udah daun. Ujang barseman oge geus we istirahat heula we engke urang meuli heula nya. Ya, Sok we ek meuli heula ka warung meuli basemnya. ya. Tuan. Pugu ge nyeri hati, lain nyeri beuteung. Dibutuskeun awewe. Unit tega awewe da. Amana yuk si Bajang? Keur bobogohan ku. Bogohan? Heeh. Ese punggung bobogohan mah diajak ulin oge. Ulah gitu. Dek, kayak oge mun maneh sebuah kabogo mah ada bakal kitu mun kau si Bajang. Tapi si Bajang mah da resep heureuyeuneun. Tapi heueuh. Ku. Ka mana? Ieu geus di warung meuli basem. Ieu si Bajang jika nama nyeri beuteung kemarin geus sadar limus. Lain nyeri beuteung eta mah diputuskeun jiga nama. Nya bogaeun kabogo si Bajang. Bogaheun pugu. Ai maneh ka baja-baja. Nah, bae we. Geus diajar budak teh nya bobogohan. Ya tuh ka si Bajang heula keur ceurik dia hareup. Heunam. Heeh. Si Bajang. Maneh teh lain nyeri beuteung nya. Jika anak ceurik teh pernah diputuskeun awewe nya. Geus diajar bobogohan si Bajang. Apa Lisa? Tapi yuk di jalan papangi jeung si Rega cenah si Bajang mah ceurik teh paling gak diputuskeun ku awewe. Nanti Rega nyebutkeun ka lancik urang kekerek putus. Emang kunaon?
Siang boloho. Kalau mah tuh kunaon ari mana ih. Nah, mana bebeja? Era urang bebeja. Naon geuning da rame ieu naon kunaon. Bukan tepugu. Pedah kunaon make amuk-amukan. Tas eta bebeja wae era kerek putus. Oh, jadi kieu nyakeun bae jang da teu naon ieu diajar bobogohan geus sabenerna mah. Jang semangat gawe. Ngan pedah nya amun diputuskeun ku awewe, ulah sedih, happy we bahagia. Nu penting mah perbaiki diri sing fokus di gawe. Mun maneh geus sukses, awewe mah bari pasti nuturkeun kege. Tah, Ampuranya. tah kitu sok hampura heueuh bener sok. Ura. Geus aya mah paralik we Jung, ka imana Gera Marandi Jung. Heeh. Sok. Ini adalah Dewan Komen. Cerita sehari-hari yang Halo sayang. jangan dimasukkan ke dalam Bakat nama ayo ke awewe wae. Juga nama balik Gak sabar. Mau lihat si Ayang dulu ah. siri. Ketemu, Jangan temu siri atuh. ketemu sama si Ayang. Alah. Tai deh. sehari-hari yang bikin happy. Jangan Mau cari ke. komedi. Ikan Sama Dewan Komedi. atuh ieu tinja harus tinja.